lain lang ieu pan kedai RPS teh kerek dijadikeun PT RPS Jaya Wisastra Adi Guno Wirak Mojo. Tah kira kan pasti nyeun gedung. Sabar gedung gede merenya ieu teh. Gedung bae tujuh lantai gedung. Oh, bae urang kan 7 nama kan. Bisa gitu. Urang mah Pan hiji we ngeleh pan kolot mah bukan nama yang di lantai 7. Mungkin ini kelas. Tabat di lantai hiji. Sieun momen aya gempa. Hei. Oh, urang atuh lantai hiji. Mung terjadi. Orang main di lantai Tadi hiji. parebut lantai 7. Mung yang di lantai Da urang hiji. sieun ku gempa mah urang oge. Oh, ai tadi mana yang di lantai 7? Udah macam kaingatan lamun aya gempa rek kumaha. Terus bae aya nama sok bisa masing-masing nyeun PT urang mah bae PTR. Tuh berarti urang nyokot P. Coba es. Sok Oh, aya jadi bisa. sorangan-sorangan ya. Sok bae aya nama. Urang merek Ada bisa hari yang urang mung. merek yang dua gedung we. Bae urang mah hiji gedung da kumaha aya gempa gedungna ieu Ini dua kumaha lamun aya banjir. bisa kieu urang rek 3 jadi mau aya lantai 2. Terus bisa ini mah Sok ulah bae deui lah. bisa. Ji. Bae urang nyokot P urang